di zaman fitnah kuari paman ahabba ayuzahzaha minan nar sahaja lemah anu nikahayang dijauhkan tina neraka anin nar tina neraka durukala atau diasupkan ke surga nah iya mangga siji bae guys al-tatihi fitnatahu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir fitnah pasti datang ketika fitnah datang teger jasanya na iman ka Gusti Allah asal guys iman ka Gusti Allah ka yaumil akhir berarti sieun naon kitu nadahan fitnah ngajauhan berarti tina fitnah sieun iman ka Allah iman ka yaumil akhir berarti geus tidak mentolerir terhadap fitnah-fitnah kos kitu ngajauhan tina fitnah nyalamatkan diri menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala wal ya'ti ilan nas billadhi yuhibbu ayyuta ilaihi nyana datang ka manusia mawa kekuatan diri nu sakumaha didatangkeun ka dirina pokona mah nyana kitu-kitu bae keur sorangan kitu keur babarengan jeung manusia kitu bae geus percis kos dina engke bakalna kos tengah peuting aya damar percis kos dina sirah anu bulu buuk da hideung aya hiji nyeng celing teteh naon kadang-kadang huwis bakal kadeuleu ge lamun urang teger dina agama sieun ka Gusti Allah iman ka Gusti Allah berarti sieun ngajauhan tina fitnah di tengah-tengahkeun merajalelana fitnah bakal percis kos tengah peuting aya damar kadeuleu ku sasaha sinarna percis kos tidak sirah kitu buukna hideung aya uis hiji yang celing hiji bakal kadeuleu tah kitu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah nu bakal datang terus moal eureun-eureun fitnah teh terus bae terus ieu keur carita ala kadarna doang fitnah kabelah dina fitnah tina televisi fitnah tina HP fitnah tina kitu komputer dan lain sebagainya engke bakal tambah ditambah deui fitnah dan berbagai fitnah geus puguh nu tadi caritakeun kabair pakabair mah baheula mangan sakadar teu saralat doang fitnah teh tapi teu ngalawanan kanu salat kuari mah fitnah teh nya teu salat nya ngalawan kanu salat geus puguh kuari baheula mah nu mabok eueuh di lembur kuari mah mabok merajalela zina judi penghormatan terhadap kiai baheula mah nu tilok salat ge nu tilok salat aya kiai liwat keur nyetel radio di pareuman pareuman aya kiai memang pantas geus kitu teh kuari mah aya kiai tah digedekeun aju kiai na joget deh atuh mantap atuh ja kiai na ge ceramahna ge mawa keyboard henteu kumaha coba atuh ja kiai na ge ceramah ge joget ieu atuh di imah kiai na ge TV atuh aya 5 pan paranti nyana paranti pemajikan paranti anak paranti tamu wah ambalayangan teu jualan TV doang ka kiai fitnah jeung fitnah terus makin ka ditu makin parah terus disapirakeun bae ku kiai teh HP dianggap enteng televisi dianggap enteng memang manfaat aya tapi modorotna nu luar biasa ketika urang deuk berjuang mah butuh tata informasi silakeun tapi keur henteu mandekna naonan atuh nah makin ka dieu dirasakeunana makin loba makin bahaya amburadul ka dituna sarua bae baheula seragam Sabang sampai Merauke bahwa duit bank riba bunga bank riba eueuh nu tentang kamari ieu kurang kumaha teteh di zaman bapak-bapak urang komo bapak kolot urang mah kadenge ngejelengeng keneh teh rentenir teh haram bunga bank haram Sabang sampai Merauke di Indonesia ulah nyaritakeun internasional nasional seragam kabeh mulai teh aya hiji dua halal ditukil ku kiai make jamul jawame bahwa bunga bank teh halal di jamul jawamean masyaallah ku berani teh geus teu kudu dilawan tah mah ku sia jamul jawamean goyatul usulan los leg-leg ku sia tapi urang mah geus boga anggaran kurang kumaha Fathul Muin kurang kumaha kitab kitu naon ngaranna Ihya na Minhajul Abidina jeung berbagai kitab-kitab fikih bacaan bae geus teu kudu nukil-nukil sebab saralah kuari tukilan-tukilanana sebab naon eta kos kari itu teh maksakeun kalantaran dirina aya di dinya tukil dirinya aya di dinya di organisasi teh tukil dirinya aya di dinya di perusahaan showroom nukilnya na jadi lain berbicara secara umum kumaha ieu secara umum malah aya nu ngomong kieu sabenerna mah eta teh riba teh anu diharam-haramkeun ku kiai eta teh cenah kiaina bodoh sabenerna aya nu ngomong gitu lagi kiai
Tama kieu bodoh sebenarnya mah ieu teh ieu naon ngaranna bank eta teh sebenarnya mah perusahaan kiai nu sebenarnya mah showroom tak kredit eta teh sebenarnya perusahaan kiai santri teh kudu nama usahana kos kitu teh jadi teu capek tapi untungna gede nu sabenerna mah eta teh diciptakeunna kudu ku santri mun santri pala linter mah eta kiai anu ngomong kos kitu mudah-mudahan panjang umur teh bae teh kieu teh mudah panjang umur bisa tobatna Masya Allah geus kabali ngerjasa selidik horenganan kiaina anakna boga showroom atuh ai endek boga showroom mah ulah ngomong-ngomong kos kitu terus bae leg-leg apa ku kiai jadi orang koros mah tuh tah ieu timbul ucapan-ucapan fitnah jeung fitnah keur nyaritakeun fitnah tungtungna kiai jeung kiai fitnah kudu seragam dina hukum teh maksakeun diri inilah di akhir zaman bakal loba fitnah terus moal eureun-eureun fitnah teh bakal terus menerus hiji jelema nu salamet tina fitnah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal yang Nabi nyaritakeun di akhir zaman bakal loba fitnah anu luar biasa sebab umat ieu awalna ma'afiyah lungsur langsat rarapi tapi di akhirna balauha loba balai loba fitnah sahur Kangjeng wataji'u fitanun bakal datang berbagai fitnah yatslu ba'duha ba'dun nu bakal macakeun sawarehna ka sawarehna deui woi engke mah bakal anu woi bakal anu tapi teh geus diomong-omongkeun jadi dibeja-bejakeun heula kos kolot urang baheula kolot urang teh baheula teh nang ti mana meureun eta bahasa-bahasa kolot masih kadedengekeun keneh bae engke mah sia lalaki jadi bikang jadi lalaki eta bahasa kolot baheula sia lalaki bakal jadi bikang bakal jadi lalaki hartina lalaki kos awewe kos lalaki mulai tak tekebel buk panjang awewe lalaki bukna panjang awewe bukna para rendek tak omongan kalau teh nyata jasa nyata engke mah sia pakaian lalaki jeung pakaian awewe teh atuh sapake lalaki awewe kuari kaos sapake calana sapake atuh sepatu sapake geus sapake bae malah mun urang keur naik mobil teh aju aya nu naik motor boncengan bisa tetebakan lagi teu bigang cibajah ya lagi dibagang aya ada laki oh bener laki barang turun teh aya susuan tuh salah sia berarti tak eta teh tetebakan naon kolot baheula bisa engke mah di sawah teh di sawah sia eta teh bakalna uluh tangkal listrik loba jasa di sawah lain tangkal pare diganti ku tangkal listrik arti menyama di sawah ya tangkal listrik ge lain tangkal pare horenganan jadi perumahan ieu atuh sawahna diganti engke mah jelema dagang teh dagang imah sia imah didagangkeun dipikir ku urang mah digotongan imah oh lain atuh dijieuna di mata kolot baheula nyararata jasa masyaallah luar biasa engke mah partai nyaritakeun partai loba engke bakal saeutik ke di akhir bakal loba deui partai ke bakal saeutik deui ke bakal loba deui itu bararagus mah bagus nah kabeh ge makin ka itu makin jore bae dileutikeun jore dibelobakeun jore kolot baheula geus ngomong teh heula sagala rupa ke siram geus aya kali ngujur ngulon tamah caina lain bakal jadi cai biasa bakalna getih tamah nu nyaianana lamun engke bakal pemerintah jieun kali ngebat kulon ket wetan ti wetan ka kulon ta eta teh engke eta mah lain jang cai biasa tamah lain jang nyaian sawah lain jang nyaian huma lain jang nyaian masyarakat tapi ka utama bakal getih eta iraha di mana-mana geus nyambung pulau ke pulau baheula mata pulau Cangkir diomongkeun teh bakal nyambung eta cicirita geus moal beres engke mah pulau Jawa jeung Sumatera nyambung Madura jeung pulau urang nyambung engke bakal aya jalan ngebat lempeng bahasa kolot mah baheula eta kos kitu horeng tol eta kuari eta janyara rata
eta nu pake anggeran jasa mah di lembur urang mah ieu Tangerang Serang Pandeglang tah eta tah nyambungna gitu antara urang jeung nu tadi caritakeun gara tadu sejarah teh naon Pulau Cangkir nyambung kuari geus nyambung nu jualan imah geus loba tol geus aya nyararambung bakal disambungkeun deui atuh itu nya urang ieu Merak gitu Sumatera ke bakal aya tol terus sabada eta bakal gieun kali ke omongan kolot baheula tah ke lamun geus nyambung tol Sumatera Pulau Jawa jeung Pulau Madura teh kakarak aya kali ngulon ngetan tah eta mah bakalna eusina tah eta mah teh caina getih bakal perang teh jeung saha ieu teh jeung Inggris jeung Belanda moal ka DDI Amerika moal ka DDI eta kan perang saha kakakna bakal ngebunuh adina bapak bakal ngebunuh anak ngebunuh bapak emak dibunuh dulur dibunuh pemerintah ngebunuh rakyat ngebunuh pemerintah eta kolot baheula mah kos kitu ho meureun perang saudara mun cara kurang dia cirikeun bae bakal dijieun ke kali ngebat di mana geus beres direncanakeun ge asal geus nyambung Madura Jawa Pulau Jawa jeung Sumatera ke bakal aya kali ngebat tidinya beres ngabangun lila ngabangun puluhan tahun nah eta ke bakal aya perang saudara nu dahsyat luar biasa saling membunuh eta mah ciri doang berarti perang saudara anu bakal nya gitulah kolot baheula eta nyahoan jasa tah fitnah teh dibacakeun Kangjeng Nabi mah nyaritakeun kieu engke bakal kasratu walazina anak zina loba jasa bakal nagara ge dipimpin ku anak zina imam masjid ge anak zina bakalna imam Jumat anak zina di kantor-kantor anak zina nu jadi presiden ge anak zina Kangjeng Nabi bakal kos kitu maknya henteu maknya jak kuari anak zina mah luluh atuh pertikahanana atuh teu bareres pan beureum jadi anakna anak zina geus puguh nu zinah nama kuari ge doba jasa masalah sebab anak zina ngaji Quran bagus kuari jadi imam atuh geus mulai disababaraha musola mah anak zina masalah ngan eta ucapan Kangjeng Nabi bakal kos kitu di akhir zaman teu bakal loba anak zina nu mingtin salat ge anak zina kantor anak zina presiden ge bakalna anak zina taji'u fitanun yatslu ba'duha ba'dan dibacakeun ku sawareh umat ka sawareh deui engke bakal loba nu mabok teh geus jadi kebiasaan bah pemuda geus mabok kuari mah ningkat deui lain ngaeuweuhan mabok teh budak SD mabok terus mararabok rusak akal urang dengan berbagai dalil kumaha bae mungkin serangan Amerika mungkin serangan pokoknya mah gitulah keayaan anak mabok jelema lain makin eueuh tangkap kuari ditangkap hiji tumbuh 10 tangkap hiji tumbuh 100 tangkap terus bae sa Indonesia merabok pahara jasa mabok identik jeung zina mabok zina judi terus bae buat eureun-eureun engke bakal loba judi riba teh Kangjeng Nabi kasratur riba engke mah kuari mah munggah haji bae bisa teriba munggah haji urang teu bisa teu make bank berarti kan mang riba terus riba dagang riba haji riba segala rupa riba nementak eta teh geus umul balwang kena sahabat naroskeun Gusti Rasul eta ku loba-lobana riba engke urang kumaha atuh haram gitu cukup nyokot jang ukuran ibadah ka Allah bae jang ukuran dahar nginum jang cukup ibadah eta geus salamet sakitu bae leuwih tidinya cilaka tayylah taji'u fitanun yatslu ba'duha ba'dan bakal datang berbagai fitnah nu bakal ngomongkeun sebahagian ka sebahagianna deui geus diomongkeun taji'u sayati Kangjeng Nabi geus nyaritakeun bakal datang tah kuari urang tahun 2000 pas jasa naon nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi di tahun bangta 1400 kali tuna makin mantap makin loba makin dahsyat fitnah teh mantap kadina taji'u fitnatun datanglah fitnah fayaqulul mukmin cek jelema mukmin asana hadhihi tuhlikuni fitnah ieu asana nu bakal ngarusak ka urang aduh asana bahaya engke sumatan kasih pulas eueuh deui
Kewatajiu fitnatun datang deui fitnah payakulu cek mumin asana fitnah ieu nu bahaya mah hazihi aduh asana ieu nu bahaya mah yeuh eta selalu kitu bae kuari bae kuari urang teh lamun anu memang henteu mikiran kana kasalamatan di akhirat mah dak pilkades mulai ustad dibarere duit kiai dibarere duit atuh ustad ondok mah seseria ondok teh seseria asa menang asa untung tapi kapan ari anu mikiran engke kumaha di akhirat mah pan ieu teh sogokan nu kos kieu ngaranna pikiran nih aing salamatan tempat ieu disogok ieu milih salah teu milih salah asana rusak ieu ku fitnah ieu tah nu bener mah si kiai si santri si masyarakat teh mikirna asana rusak ku fitnah ieu mah keles eueuh de jol pilkada leuwih gede ieu mah leuwih gede seserian pan anu sok ka pendopo mantep lumayan 3 juta saminggu sabulan atawa antri di ditu teh cak anu kos kitu mah seserian huhahe tapi cak anu mikir mah asana fitnah ieu nu bahaya mah ieu duh kamari mah leutik ieu mah leuwih gede asana bahaya dak datang ka hari las eueuh datang pilgub lumayan kuari bae ge Tangerang teh geus kabagi 2 kiai teh aya Kiai Wahidin aya Kiai Atutin sabagi 2 kuari teh kadeuleu ieu Kiai Wahidin jeung Kiai Atutin lain deui mah lamun buringas Kiai Atutin eta lamun anu bangsa kieu eta Wahidin eta mah kitu di Serang di Pandeglang Kiai Ustad geus kabagi antara Yan Kosimul Kiai baena Wahidin wa Atutin jadi geus kabagi 2 kuari ge coba ge eta motorna ge lamun diselat teh atut lamun Wahidin mah mogok Wahidin mah eta kos kitu mah fitnah bagi anu raramean mah anu asa menang geus heheotan bae tapi nu mikiran aing salamatan teh di akhirat ku kos kieu teh ieu pan bisa dipertanggungjawabkeun ieu teh sogokan teh ieu teh halal apa henteu sih duit kos kieu mikiran nya asana ku ieu aing rusak ieu bahaya ieu beres eta las eueuh pilpres leuwih gede teu eureun kitu jeung kitu bae tajiu fitnatun gontok-gontokan ke berbagai organisasi bergontok-gontokan antara partai jeung partai ngan lamun kurang dipikir teu kumaha gontok-gontokanana lamun urang dek berjuang ye boga pikiran hayang berjuang tok urang kuari cicing di Indonesia sementara Muhammadiyah terus bae nyulusup sedangkan urang kan hese eta teh untuk menopang eueuh di jalan kecuali kudu make organisasi di NU urang asup ka NU beneran NU ribut NU jeung Muhammadiyah fitnah kanu aya Islam papada Islam timbul deui PKS kok ieu nyelonong bae si PKS teh PKS teh nyelonong jasa teh teu pugu anggeranana dasar hukumna teu pugu anu teh urang otomatis ka nyieun tandinganana partai berarti dah naon ieu partai urang ieu tadi PKS kuari urang PKB geus eueuh maut dia bibirana anu aya keneh tapi wujud Gang Adam iku mah ieu tah urang lamun deuk berjuang mah eueuh deui lantarannya nyulusup ka birokrasi atuh urang ge kudu main birokrasi kurang berarti kudu ditandingi ku urang sedangkan ditandingi teu eureun teu repeh lain deuk ngabajukeun nagara ieu jajah hayang-hayang hebat dirina ribut piributkeun teh loba jasa diantepkeun ku urang eleh urang teu diantepkeun ribut deuk kumaha coba ndek kumaha coba kos kuari ye mun diatepkeun bae orang NU kaserang ye ku Muhammadiyah lamun diatepkeun bae organisasi NU teh kaserang ku Muhammadiyah nyana masuk melalui birokrasi geus lain nyaritakeun demokrasi deui nyaritakeun hukum dibabawa ku nyana tah ieu geus bahaya jasa kan ai zaman Gus Dur mah kan ulah aya unsur-unsur hukum demokrasi bae hukum mah cekelan di organisasi bae kuari mah ngarayap lamun ngarokok diharamkeun melalui kitu birokrasi berarti kan geus ngarayap lamun tolak tilu jadi hiji melalui birokrasi kan berarti geus diserang lamun anak angkat geus jadi menang berarti kan geus melalui birokrasi mui kuari nah diusapan titah nyeun keputusan kan berarti diserang ku Muhammadiyah urang maca diserang ge tapi orang Jogja mah diserang diserang gitu diserang kalau inget Haji Muhadi bae maca koran di dieu
Hari Senin bupati sedang apel diserang apa ya? Dia baca korannya, ini diserang bagaimana ya? Ada apa ya? Oh mana coba lihat. Diserang bukan diserang. Oh iya diserang. Ada bupati hari Senin apel diserang. Sama apa diserangnya? Serang, sia ulah serang atuh. Salah maca berbahaya. Tah, ieu caritana urang ieu mun nyaritakeun perjuangan. Nyeri hate teh nyara terus bae nyulusut NU-na ieu hees bae ngees. Serangan partai dengan saukur ngaranna doang partai Islam P3 partai Islam PKB partai Islam naon deui geus berarti geus tuh BPR dan lain sebagainya ngan ngaran doang perjuangan mah tetep bae PKS nyulusut coba halangan atuh sia mun urang gairah timbul aing tampil teh ieu mah nu tampilna si bangsa bocokok deui bae kuduna anu siap ngaberesan tak ieu urang beuki lamun deuleu kadinya rapuh amat atuh Indonesia teh rapuh amat kumaha kahareupna timbullah gairah hayang urang fitnah nu aya perang antara politik partai jeung partai perang antara organisasi urang cicing berarti nyana terus-terusan merajalela urang berangkat perang teu eureun-eureun ilah zaman fitnah ngaranna lantaran henteu leuleuy hatena henteu tawadu ieu mah pahayang-hayang ka bagi fokus imam masjid bae imam mushola nu pantes mah jadi imam teh itu dia mah kurang pantes lantaran nyana nu hayang teu terus bae waladhdallin terus bae teu pararantes sabenerna mah eta teh terus bae gesek-gesek iyalah zaman fitnah fokus kitu tajiu fitnatun ieu terus teu eureun-eureun fitnah moal eureun-eureun terus bae umat mantak lamun keur mikiran kieu amat ieu sih padahal bupati naja kurang kumaha tapi geuningan gerak-gerakan bupati anu kitu keneh tah ieu teh deuk iraha atuh pembisik-pembisikna mantak naon atuh bisiki maka bisikan-bisikan agama ternyata nu deukeut jeung jelema gede teh pernah ngabisiki agama boro-boro ngabisiki agama korengan lagi atuh teu nyahoan ka agama ieu beuki hancur fitnah tadi tuna beuki ambalaya atuh engke mah meureunna nu nyahoan ka pangeran meureun nyahoana maraca buku bae jeung di laptop bae terus bae belajar teh make televisi make kitu buku kabelah dina koran henteu make belajar langsung ti guru geus waktu fitnah makin fitnah kuari nu oleng otakna loba jasa anu nyokotan wiridan ti buku di wirid nyokotan buku nyokotan wiridan ti televisi nyokotan wiridan ti kitu naon kitu ngaranna ti satelit dan lain sebagainya ayeuna kuari oleng jelema gede aroleng akibat tina wiridan kos sekarang itu kos nanahonan nah iyalah fitnah zaman fitnah teu menang salah setik tah nu mentek ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bakal pohara luar biasa kita faman ahabba saha jelema nu dikahayang ayu zahzah dijauhkeun tina neraka ayu dukhala jannah atau diasupkeun ka surga fatatihi fitnatahu maka kudu ngadatangan kana fitnahna wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir bahasana kos kitu tapi nu dimaksudna mah kieu fitnah pasti datang tapi jelema tetep bae iman ka Gusti Allah iman ka yaumil akhir lamun hayang salamet jauh tina neraka hayang salamet berarti asup ka surga ketika fitnah datang ulah milu-milu cicing bae iman ka Allah iman ka yaumil akhir tetep bae teu bisa diganggu gugat teu aya tawar menawar nyana mah kitu bae eta salamet geus bae cicing waalaikumsalam ieu aya sumbangan ti atut gede teh letik letik haram gede ieu maja haram main sama mobilin teh motor sama mobil halal aduh masya Allah Waalaikumsalam ijaya ya tizati itu bukan sebenarnya 500 haram bedakan haram 500.000 haram aing mah geus moal tanggung jawab di akhirat hese minggu harap dikiriman nih berarti 5 juta haram tanggung jawab na hese lah bong nganda daletik soran haram minggu harap seperti 20 juta
alam iki mana jadi 50 halal budak 50 mah kebeli apaan sakan urut-urut bae mah halal tamah lamun 50 juta deui bae pidato ya kiriman dulur atuh naon hesena sapira milih atut da kula laki kitu ku bikang kitu atuh masalah aja dipimpin ku saha saya bakal kitu-kitu keme geus maningan atut bae diteruskeun eta 10 juta kenceng sorana eta 10 juta kenceng jasa ke 5 juta mancan pati kenceng tapi kalau 10 juta kenceng 100 juta gitu 100 juta kencengnya mun 1 miliar mah sana pegata urat pegata sana 1 miliar mah eta tolol jasa ieu ari kiai teh lepas dari kalah dan menang lepas dari begitu atau tidak begitu haram tina jihad milih awewe lagi geus haram tapi ieu kajeun ka masyarakat mah bodoh ieu kiai nu nyaho hukum kolol lagi tolol deui tama ibnu tolol wa ibnu goblok dama tuh di Indonesia bae ge di Indonesia Tangerang geus loba jasa pan eta ieu mah lepas dari kumaha pelaksanaanna sama atau tidak sama eta teh geus haram milih na haram Quran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa teh menjadi pemimpin layak lalkom teu bisa diganggu gugat tah lamun datang fitnah seperti eta kemudian manehanana teger bae haram bae salamat surga tanu geus kitu lamun dak dia datang dak dibere duit haju halal babong sia neraka bari kurang dipresentasikan nih mah di Tangerang Serang jeung Kabupaten Pandeglang kiai nu kabeuli jeung nu teu kabeuli lobaan mana suara lobaan nu kabeuli berarti lobaan kiai nu ka neraka cak masyarakat tadena aing mah teu jadi kiai bae ka neraka komo sia aduh ya nuturkeun kiai ban kula mah cenah atuh dan tadi nama endekanu itu lalaki ngan kiai kula ngajak awewe atuh kula nuturkeun bae lah ka kiai kula mung fitnah puguh eta fitnah keur datang tolol sia ngomong pan kos bener bae kula mung fitnah lah nuturkeun kiai bae eta fitnah teh eta kos kitu tah eta teu karasa pan kunyana tah masyaallah nah ieulah kuda-kuda jang urang supaya orang teger di zaman fitnah ku ari paman ahabba ayuzahzaha minan nar saha jelema anu nikahayang dijauhkeun tina neraka anin nar tina neraka yudkhul atau diasupkeun ka surga nah ieu mah geus hiji bae geus atatihi fitnatahu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir fitnah pasti datang ketika fitnah datang teger jasanya na iman ka Gusti Allah asal geus iman ka Gusti Allah ka yaumil akhir berarti sieun naon kitu nadahan fitnah ngajauhan berarti tina fitnah sieun iman ka Allah iman ka yaumil akhir berarti geus tidak mentolerir terhadap fitnah-fitnah kos kitu ngajauhan tina fitnah nyalamatkeun diri menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala wal ya'ti ilan nas billadhi yuhibbu ayyuta ilaihi nyana datang ka manusia mawa kekuatan diri nu sakumaha didatangkeun ka dirina pokona mah nyana kitu-kitu bae keur sorangan kitu keur babarengan jeung manusia kitu bae geus percis kos dina engke bakalna kos tengah peuting aya damar percis kos dina sirah anu bulu buukna hideung aya hiji nyeng celing teteh naon ngaranna huis bakal kadeuleu ge lamun urang teger dina agama sieun ka Gusti Allah iman ka Gusti Allah berarti sieun ngajauhan tina fitnah di tengah-tengahkeun merajalelana fitnah bakal percis kos tengah peuting aya damar kadeuleu ku sasaha sinarna percis kos tidak sirah kitu buukna hideung aya huis hiji nyeng celing hiji bakal kadeuleu tah kitu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah nu bakal datang terus moal eureun-eureun fitnah teh terus bae terus ieu keur carita ala kadarna doang fitnah kabelah dieuna fitnah tina televisi fitnah tina HP fitnah tina kitu komputer dan lain sebagainya engke bakal tambah ditambah deui fitnah dan berbagai fitnah geus puguh nu tadi caritakeun kabair pakabair mah baheula mangan sakadar teh saralat doang fitnah teh tapi teu ngalawanan kanu salat ku hari mah fitnah teh nya teu salat nya ngalawan kanu salat
geus puguh ku baheula mah nu mabok eueuh di lembur kuari mah mabok merajalela zina judi. Oh, penghormatan terhadap kiai baheula mah nu tilok salat ge nu tilok salat aya kiai liwat keur nyetel radio di pareuman. Radio di pareuman aya kiai memang pantes geus kitu teh. Kuari mah aya kiai tah digedekeun. Nah, aju kiai na joget deh atuh. Mantap atuh ja kiai na ge ceramahna ge mawa keyboard. Henteu kumaha coba atuh ja kiai na ge ceramah ge joget ieu. Atuh di imah kiai na ge TV atuh aya 5 pan. Paranti nyana, paranti pemajikan, paranti anak, paranti tamu. Wah, ambalayangan teu jualan TV doang tak kiai. Fitnah jeung fitnah, fitnah jeung fitnah. Terus makin ka ditu makin parah. Terus disapirakeun bae ku kiai teh, HP dianggap enteng, televisi dianggap enteng. Memang manfaat aya tapi modorotna nu luar biasa. Ketika urang deuk berjuang mah butuh teh informasi silakeun, tapi keur henteu bandeukna naonan atuh. Nah, makin ka dieu dirasakeunana makin loba, makin bahaya, makin bahaya. Amburadul kadituna sarua bae. Baheula seragam Sabang sampai Merauke bahwa duit bank riba, bunga bank riba. Nu nentang kamari ieu kurang kumaha teteh di zaman bapak-bapak urang komo bapak kolot urang mah kadenge ngejelengeng keneh teh rentenir teh haram. Bunga bank haram. Sabang sampai Merauke di Indonesia ulah nyaritakeun internasional, nasional seragam kabeh. Mulai teh aya hiji dua halal ditukil ku kiai make jamul jawame bahwa bunga bank teh halal di jamul jawamean. Masyaallah ku berani teh geus teu kudu dilawan tah mah suku sia jamul jawamean goyatul usulan los leg-leg ku sia tapi urang mah geus boga anggaran kurang kumaha Fathul Muin kurang kumaha kitab kitu naon ngaranna Ihya na Minhajul Abidina jeung berbagai kitab-kitab fikih bacaan bae geus kuda nukil-nukil bab saralah kuari tukilan-tukilanana. Sebab naon eta kos kari itu teh maksakeun kalantaran dirina aya di dinya tukil, dirinya aya di dinya di organisasi teh tukil, dirinya aya di dinya di perusahaan showroom nukil nyana. Jadi lain berbicara secara umum kumaha ieu secara umum malah aya nu ngomong kieu sabenerna mah eta teh riba teh tah nu diharam-haramkeun ku kiai eta teh cenah kiaina bodoh sabenerna. Aya nu ngomong kitu lagi kiai. Tah mah kiaina bodoh sabenerna mah ieu teh ieu naon ngaranna bank eta teh sabenerna mah perusahaan kiai nu sabenerna mah. Showroom tah kredit eta teh sabenerna perusahaan kiai. Santri teh kudu nama usahana kos kitu teh. Jadi teu capek tapi untungna gede. Nu sabenerna mah eta teh diciptakeunna kudu ku santri mun santri palalinter mah eta kiai anu ngomong kos kitu mudah-mudahan panjang umur teh bae kieu teh mudah panjang umur bisa tobatna masyaallah geus kabalingar jasa selidik horenganan kiaina anakna boga showroom atuh ai endek boga showroom mah ulah ngomong-ngomong kos kitu terus bae leg-leg ka apa ku kiai jadi orang koros mah tuh tah ieu timbul ucapan-ucapan fitnah jeung fitnah keur nyaritakeun fitnah tungtungna kiai jeung kiai fitnah ku teu seragam dina hukum teh maksakeun diri. Inilah di akhir zaman bakal loba fitnah terus moal eureun fitnah teh bakal terus menerus hiji jelema nu salamet tina fitnah anu iman ka Allah jeung ka yaumil akhir hartina tetep netepan dina sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain jang kepentingan rakyat, lain jang kepentingan masyarakat, tapi jang beteungna jeung nafsuna hungkul. Nu jadi tanggelan jeung bahasa mah jang rakyat untuk rakyat dari rakyat untuk rakyat. Bebejana mah horengan nanti dituna mah rakyat mah diperet jang kahirupan dirina masing-masing. Gitulah bakalna di akhir zaman. Tapi tetep bae lantaran urang dijadikeun ku Gusti Allah manusia sedangkan manusia teh bernegara-negara kobilah-kobilah. Ieu negara kudu diurus ku urang teu meunang henteu kudu sebab lamun teu diurus ieu negara engke agama bakalna acak-acakan nu mantak teu bisa kaluar di Islam mah agama jeung negara teu bisa
tapi lamun urang make berdasarkan demokrasi negara jeung agama bakal terpisah manusia ieu adalah manusia eta insan sosial hubungan anak sesama manusia jeung lingkungan ditinjau bahwa manusia ieu adalah insan sosial eta adalah ngabutuhkeun kana tata cara teh yakni lingkungan berarti kurang kudu gitu dibangun lamun ditinjau manusia ia adalah manusia buatan pangeran berarti ngabutuhkeun agama geus lamun urang ninjau bahwa manusia ieu makhluk Allah butuh aturan Allah agama ngaranna syariat namun urang neuleuh bahwa manusia eta adalah insan sosial nu hubunganana manusia jeung manusia di jeung lingkungan teu bisa hirup sorangan kudu aya nu sejen berarti makhluk sosial iyalah kudu aya penataan sosial ngaranna politik berarti politik hirup di atas negara Islam cicing di luhur negara berarti moal bisa keluar antara negara jeung agama gitulah caritana namun urang nyaritakeun syariat dek ngembangkeun agama di atas negara atau negarana kudu ditata ku urang moal bisa keluar kajen ku kumaha ge agama jeung negara lamun urang negara bae teu make agama acak-acakan kos kuari ieu negara bae teu make agama korupsi terus bae maling terus bae nu zina teu dibunuh teu diranjam anu mabok teu dikukuha terus bae eta ngaranna negara teu make agama percis kos di Cikupa bae kieu ngaranna teu make agama hayu bae duit naon tah duit ngagabres bae tah eta nagara teu make agama ieu kos diurang ieu kos kieu nu mantak leuheung jelema nu hayang jadi DPR masih leuheung keneh siap ka neraka berarti teh jelema nu jadi bupati siap ka neraka lantaran geus make agama nu siap jadi gubernur berarti sarua jeung kieu Gusti abdi siap jadi gubernur di akhirat siap abdi dikerodokeun di neraka ge sarua jeung kitu sebab teu make agama teu make agama mana agamana atuh bari geus teu salat diatep nyanana teu pernah ngajak salat ngaranna teu make agama nu zina diatep teu make aturan Al-Qur'anul Karim ngaranna teu make agama nu mabok diatep teu aya undang-undang sesuai jeung aturan Al-Qur'an ngaranna teu make agama nu korupsi miliaran triliunan diatep nu balik kotok teu make agama nu kos kitu ngaranna tah ieu nagara urang teh eta deuleu kumaha teh berarti nagara leumpang teu make agama siap ka neraka kabehan mulai ti RT calon neraka kabeh ka ditu aing mah lain ngomong lalagan beneran sia cek RT pan aing ngaji tinggal ngaji aduh cek RT aing ngomong ngaji deui minggu hadap mah sabodoh sanu ngitas yang ngaji ka dieu ngaji ka ditu sia jeung bupati ka ditu bakal korupsi kabehan sia cek RT kiamat aing eureun bae ulah wakat teh heula ieu eureun mah kan gitu make agama sadar sia negara urang teh teu make agama sadar sing sadar lain lalagaan mana agamana cenah eta ka Mekah ge lain nyanyitaan nyana mah kan sarukun melat doang hayu tanyakeun ka kandung ieu jangan teu ditahan teh henteu nyana makan sakurul ka Mekah sia jual embe jual kotok untungna jang aing sia mah kali itu pahek ajeun ditudeuna ge di itu jauh jasa 12 kilo 13 kilo sarua jeung kalar itu sia parai habak mun disompralkeun teh bahasa rakyat kos kitu bahasa rakyat mun disompralkeun teh kos kitu kamareka sia wahai urang Balaraja aki-aki nini ku aing deuk ditudeuna jauh los sia deuk parai ka kajeun malah mah banding paeh habak di ditu aing ngaracun hese mending parahe bae di ditu mantap lamun aya nu paeh teh ieu teh jamaah haji alhamdulillah eta bahasa mun dikedalkeun teh kos kitu sadar atuh teu sadar kos kitu da kumaha tuh ja urang merantap di ditu teh nu ngadengekeun usul nu ngadengekeun tah eta bahasa agamaan ieu teh nagara teh ieu mun hayang nyaho mah kuari agama tanpa negara pesantren teh ngembangkeun agama Al-Qur'an hadis kalam-kalam ulama dijelaskan teh cuman teu bergulir secara praktis sia-sia aing-aing be ngaji
santri ngaji mingguan beres bubar atuh pan henteu aya anu ngondisikeun sugan aya DPR nyaritakeun salat di negara jauh sugan atuh aya zakat make undang-undang zakat teh lain sakadar dicokotan haji dipake ngabangun masjid lain gitu make pas aturan Al-Qur'anul Karim agama teh ngan sakadar dibahas di majelis taklim dibahas di pondok pesantren santri ngaji bari nundutan ieu kos kieu kos urang ieu komo nu di tukang mah geus beak 2 gelas kopina ge dengan sabar kieu ge tah eta keur jaritakeun agama tapi penerapan di negara kan henteu berarti agama berjalan dengan sendirinya henteu diatur ku negara lempang masing-masing agama lempang sorangan negara tuh make agama kos kieu ya acak-acakan mantap nu perlu ditangkap ditangkap nu teu perlu ditangkap tangkap lantaran henteu tek and zip tidak saling agama jeung negara teh Islam mah agama jeung negara ngahiji Gus Dur baheula nyaritakeun tidak jatuh agama dengan negara di Indonesia nya ngomong kos gitu sebab Indonesia bukan negara Islam demokrasi walaupun bagaimana tidak akan nyatu dengan agama jalan sendiri negara jalan sendiri pakai demokrasi tidak akan nyatu di Indonesia kecuali ceknya nanti kalau perang dulu Gus Dur ngomong gitu tidak akan nyatu di Indonesia agama dengan negara agama jalan sendiri masing-masing yang Kristen jalan yang Katolik jalan, yang Buddha jalan, yang Protestan jalan, yang Islam duduk tempat. Artinya jalan masing-masing sebab tadi kondisikan di negara. Aturan-aturan agama negara teh aturan da aturan Walanda bae. Tah ieu geus kieu tah ndak moal akur. Kiai salilana ngan saukur pake kokoset bae ku lurah ku camat ku bupati datang ka ku presiden geus kokoset mah singkir sia ka ditu kiai jam wali pake Quran mah negarana lain make negara Quran mantap kiai anu mimilu dibuntut pamarentah kiai kokoset kiai dipake kokoset teh nu kos kitu teh datang ke nyana ini kan negara kita tanggung jawab bersama Kiai pun termasuk di dalamnya. Mari kita sama-sama. Siap cak Kiai teh. Yuk Kiai kita jalan. Ayo. Kok kecil amat? Enggak ada kendaraan ini. Oh iya dikasih kendaraan. Iya siap. Rada gede tanya. Kendaraannya jelek amat. Bere di mall. Siap. Kiai kokoset makos gitu. Aya kendaraan ngahoak. Kendaraan cicing. Eta Kiai nusuk pakai kokoset. Biasanya Kiai Golkar takut gitu. Iya tahan di negara tapi iya keur carita sekelumit takos gitu tak moal ngahiji datang ka kumaha ge di urang mah ieu teh moal ngahiji sebab bentuk negarana lain negara syariat tapi negara demokrasi ge di urang teh encan demokrasi anu jelas demokrasi masih keneh abang-abangan demokrasi anu geus make masih keneh can jelas demokrasina ngan kieu kaayaanana kieu lah buktina tetep bae negara urang keur kieu kaayaanana urang bangun tetep tanggung jawab terhadap negara wajib apa kudu lepas teu bisa lepas atau lamun lepas udah jadi bupati udah jadi gubernur udah jadi presiden atuh ke Amerika nyerang ka urang tetep bae bentuk RT tenang teh jadi RTD gua teh lurah biasa lamun bisa mah nya ge jadi lurah jadi camat bisa sesuai jeung aturan atuh pangheulana ka sorga nya ge ngan moal lamun aya lurah aya camat aya bupati gubernur ieu teh bener-bener di Indonesia kemudian make aturan-aturan agama pangheulana ka sorga ngan moal sekali deh lamun aya lurah lamun aya camat bupati gubernur ieu kabeh sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'an pangheulana ka sorga nya lantaran nya pemimpin ngan moal ndeu kumaha tuh janteu tah kos kitu nah iyalah negara urang kieu kaayaanna tetep bae kudu aya bae lurah aya bae pamong aya bae utusan bupati di daerah camat kudu bae aya bupati kudu aya gubernur kudu bae mun eueuh doraka kabehan tetep bae tah cak kiai boleh tah
boleh ya kadeketan atut cenah ya. Iya sardi saya gua ari. Sardi. Nu mantak sedih kunaon emang Kiai? Nu mantak sedih geus nyaho jasa di ditu tah tanda tangan Kiai di Tangerang geus aya tanda tangan Jang Atut tolol tah Kiai. Cekna mah aing teu nyaho meureun. Nyaho di Cisoka geus aya di Blaraja geus aya nu can mah di Pasar Kemis doang can kabere duit bangun eta. Komo Pandeglang jeung Serang mah rarempag. Ya Allah, ya Rabbi dek dikamanakeun eta otak Kiai. Dek dikamanakeun eta pemikiran Kiai. Anu nyana teh kapan didelekeun ku Gusti Allah salah milih lain sakadar salah di akhirat tanggung jawab si Kiai dituturkeun Kiai mah ku masyarakat di tukangna kumaha lamun masyarakat ye abdi mah milih ge turutan Kiai cek Kiai teh Kiai mah ngajakeun teh ngajak Kiai jadi kitu kan izin mangke urang di masa di kitu lho Kiai ngajak harita di panggung teh gieuan teu bisa kukumaha. Itu Kiai ngajak emang kunaon itu? Dibere duitnya, kula onom jadi dibere duit. Kiai mau diberenya. Nanti dibere Kiai mah jangan setik. Atuh dibere karena 2 kali kan, 3. Aduh isi nih lalakon makan. Coba urang tah kalalakon akhirat ieu mal kebal deui trek paeh. Lalakon ka ditu geus ganti isin amat mun dikitu-kitu ku masyarakat. Kuari diisin-isin ku masyarakat tapi engke di alam ku Allah maning engke di alam ku Allah daripada kuari disanjung-sanjung ku masyarakat hidup ngan saukur sajuta-juta ceuhil dan naonan tapi di akhirat dikerbakeun ka neraka. Ya Allah cak malaikat Jibril Kiai yang kemarin hidup-hidupan beserta yang hidup-hidupannya berjamaah alhamdulillah ka mana ya neraka siap. Coba pulah pilih saya tik. Wa man baya imaman cegang jeung Nabi saha jelema anu sumpah setia terhadap pemerintah pemimpin fa'atahu sabqata yadihi wa samrata qawdihi sumpah setianya nasa salaman beat sumpah moal keluar mencari dukungan lain jeung sumpah luar biasa setiana penuh hati buah hatina benar-benar ngatukung kelanjutan bangsa jeung negara. Khalifah baheula beat saya akan siap membantu Abu Bakar Siddiq di zaman Sayyidina Umar beat saya siap akan membantu Sayyidina Umar nyawa pun taruhannya jadi. Ketika Sayyidina Utsman saya siap cek sahabat membela Sayyidina Utsman sasalaman beat geus kukumaha ge hulu jadi suku jadi hulu siap beat ngaranna sasalaman sepenuh hati kitu kene zaman Sayyidina Ali kitu kene zaman di zaman Sayyidina Muawiyah buaya terus eta khalifah kamari ge di zaman Presiden Soeharto beat orang Golkar tapi teu khusus kemanapun Anda tetap akan saya bantu sekalipun salah tadi Kiai ge kos gitu kan ya saya beat sebab pondok saya udah dibangunkan oleh Golkar beat saya anu geus dibere mobil beat anu geus dibere ka haji ke Mekah beat Kiai oplo beat teh kos gitu zaman Golkar tah ieu beat teh demi bangsa jeung nagara nu imamna adil sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'anul Karim tah lamun aya imam dijenengkeun beat urang baheula mah beat sasalaman lantaran ziroi kuari mah beat eta melalui pemilihan umum eta beat ngaranna cing ada teh beat eta teh ngaranna teh beat urang memilih teh sarua jeung beat ai baheula mah sasalaman sepenuh hati lantaran ziroi nu milihna kuari mah kabeh sarua bae kuari ge beatkeun dengan melalui kartu eta teh beat sarua jeung kieu mun dibahasakeun mah ku ahli munazarah mah eta ge dakwah dimdiah kan ngaranna jadi lamun dijabarkeun mah kieu urang milih tak kadinya teh set ka SB misalna ieu mah SB kabeh kan ieu beda kadele Demokrat lain deui sarua jeung kieu ieu Gusti abdi sepenuh hati memilih SBY akan saya gitu bantu
apapun yang terjadi di negara ini, andai kata ada yang merusak tentang kepresidenan, tentang jabatan, tentang berjalannya negara, tentang dan lain-lain sebagainya, saya siap membela kamu wahai SBY demi bangsa jeung negara. Tak eta orang memilih teh sarua jeung kos kitu bahasana ulah pajar sambarangan teh beat maknawi secara dijelaskeun mah kos kitu baheula masa salaman. Demi Abu Bakar Siddiq, demi Allah, demi Rasul, saya siap membela Abu Bakar Siddiq kemanapun, dimanapun, kapanpun. Andai kata terjadi peperangan, saya yang paling dulu. Eta beat karena sasalaman sumpah setia. Terus kebelah takwari, mah henteu aya kos kitu mah ngan beatna di jero tetebeng. Make paku urang. Set, di beat ieu ngaranna teh. Eta teh engke dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah di mahsyar. Di mahsyar teh pertanggungjawabkeun emang henteu dicatet ku malaikat, dicatet ku malaikat ieu teh raqib jeung atid. Nah, dideleukeun Ustaz Tad kemana Tad? Ya, mana Tad? Ditanya alusana siap. Tanya kayak orang di akhirat. Ustaz Muhyiddin maju. Gak geter-geter jaga. Siapa ini kuaca deh. Baiklah milih ya tah aya Golkaran di dia tah. Nah, iya tanda tangan nyolok sia kan? Benar. Sia berarti ngadukung Soeharto nya jeung Golkar. Naon sia alasanna dinya? 3 juta. Terus pelaksanaan negara jeung agamana beresan teh. Ulah mun teu nyaho ka dinya mah ngan saukur eta bae lah lumayan dibere minyak segala perkara itu. Siap ka neraka, siap teh siap ke kumaha tuh. Ieu tah beat eta teh beat bener apa. Lamun urang geus beat set kemudian ieu teu ngalaksanakeun aturan-aturan negara, aturan-aturan agama. Urang nu geus beat teh mohon ka presiden mun di akhirat hayang salamet. Datang, Waalaikumsalam. Pak, saya kan memilih Bapak, kemudian Bapak tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan aturan agama. Daripada saya nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir atau nanti oleh Allah, oleh malaikat yang mewakili Allah. Nah ini saya lebih baik bahwa saya sekarang keluar dari beat saya sebab tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan agama. Salam. Cek presiden dulu udah stres naon tuh budaknya. Hayu siap berani kos gitu, salam teu berani bahaya. Ji balai lalagan emang ngaji ya. Ngaji cenah atuh ke presiden mah ge teu sanggup. Datang sia ka lurah. Asal aya tanda tangan lurah bae bahwa sia henteu ngadukung ke di akhirat bawa tah. Malah masih wasiatkeun habak mun aing pae eta. Tulisan asupkeun habak bisi abe malaikat maca ka aing. Wah aing geus kaluar di dukungan eta teu beres ya dukungan ieu. Eta teh dipertanggungjawabkeun mantak ngahuleng jelema anu mikiran akhirat teh aing ngadukung berarti beat teh. Dihatanya di hadapan Allah kuari keur carita leutikna 1 juta 2 juta gedena kendaraan ka dituna bisa ngabangun tapi di akhirat dikerebekeun di neraka. Masya Allah otak pasang tatang korak kiai ulangan seukur kituna doang. Ih pan urang mah pamimpin ih kumaha ieu tah aduh panjang ya hadis ieu teh ya di dituna panjang ieu mah singkat eta kos kitu penjabaranana. Balikan deui jelema nu beat ka imam sumpah setia memberikan lambaian tangan atau sasalaman dengan sepenuh hati maka paliti'u wajibnya nurut ke pemerintah wajib ini statoa lamun mampu. Nah lamun urang geus dukung salah seorang pemimpin nu jujur nu adil siap tempur perang nyawa taruhanna andai kata aya deui nu nyieun pamimpin atawa nu hayang atawa anarkis atawa bugot ingin menggulingkan macam-macam tah. Di cara Islam mah bugot jelema nu hayang ngagulingkeun padahal eta teh jujur tapi dek digulingkeun pandang urang paeh ge eta teh surga goblok sia dek nurunkeun presiden anu jujur nu adil aing heula yo aing dihareup
paeh aing mah nyawa coplok sorga tah ngabela negara bangsa teh kos kitu asal lu dibelaanana nyana ngabelaan urang ai urang ngabelaan nyana ai nyana teu ngabelaan urang kan eta mun geus kitu atuh masyaallah sakalina dibere paranti masak teh nu harejo naon garang-garangna gasing beledug melulu nu korban geus loba jasa kamari ieu deuk naik bensin geus pahara mobil rarusakan eta emang demi rakyat tah lain sih kos kitu ayo coba lamun dicaritakeun satu persatu masya Allah mana nyana ka rakyat ai rakyat teh teu meunang henteu kudu ngadukung nyana bere duit jangan ngadukung teu meunang ngomong salah ai nyana hayang didukung ai urang teu daek didukung nyieun SPPT bae datang kapae deui teu timbul eta kumaha masya Allah eta pak nu malah salah leutik encan nu dilaluhur Bandung masya Allah pohara jasa geus teu kudu dicaritakeun ku lamun dicaritakeun Tangerang bae rincianna Tangerang bakal murikak bulu kulantaran bakal murikak bulu aing mesti jadi hileud bulu ulah komo negara mah aduh luar biasa Prabowo kakarak ngajelaskeun tentang saeutik rahasia negara geus hampir-hampir di Indonesia teh aya aset negara anu disembunyiikeun Prabowo pernah ngautarakeun kalau ini dikelola oleh bangsa kita cak nyana cak Prabowo gua mah nyampaikeun Prabowo ye gua kerja di Prabowo lah sagadeng ya hampir Prabowo tak awas bahaya oh paingan ngeunaheun make dasi di luhur orang aya nu kitu-kitu gaji mah tah satai kuku bisa dibikeun ka urang oh eta ieu mah rahasia mah eta nya ke bejakeun deui atuh tuh mantap waris sorotan Prabowo luar biasa lantaran nyana pernah membukakan tentang rahasia saeutik tentang eta oh lamun dikelola berarti pohara tapi tetep baik kadajan kunyana ge can puguh keneh bae jageuninganan kitu deui kitu deui kitu deui kieu deui kieu deui kieu deui tah ieu ye kuari mun ieu mah keur nyaritakeun jelema beat siap membela pada salah satu pemimpin siap tempur wajib nurut lamun mampu mun aya deui nu endek ngagulingkeun wajib ku urang ditopang supaya ulah jadi bahkan cak Kangjeng Nabi andai kata aya jelema endek ngagulingkeun seorang pemimpin anu jujur fadribu unuqul akhar penggal beheungna paehan berarti titah diperangan bugot-bugot mantap karita ingat baik kalau make Hasyim Muzadi hati-hati dengan bugot-bugot nyana berbicara atas nama partai atas nama NU bugot-bugot eta tah ngan kadituna bugotna kitu sih cenah mah kitu mau dibejakeun lah gugulna lah balik di ka tukang berarti kita ngomong eta teh keur ngedukung salah seorang kemudian eta bugot-bugot ngan ku Gus Dur bae enggak ada bugot-bugotan cenah di Indonesia nggak ada yang jujur Gus Dur dia bicara ricing pan KBH Gus Dur mah kos kitu aya nu deuk ngadukung dihentuk kudunya padahal ngadukungnya nggak ada bugot di Indonesia macak Gus Dur sebab nggak ada yang jujur jadi udah aja bagaimana nanti guling-guling atuh ceukna udah ganti lagi nanti begitu lagi ini kan ngomong sakadaek da we ongkoh teh budak atuh kos gitu dek dibantu kan eta nyana di istana teh anu dek ngabantu pohara jasa NU seluruhna ngabantu Ansor dek ngabantu Bansar dek ngabantu Garda dek ngabantu di luar eta partai dek sabaran nu ngabantu ulah sampaikan ka lengser cek Gus Dur apa-apa enggak usah dibantu saya cukup dibantu sama Allah aja urusin kamu aja cuy ya udah saya mau pulang aja pakai celana pendek aja lah giliran dek dibantu embungeun pan hese di Gus Dur mah tata kos kitu tah enggak ada bugot-bugotan si Gus Dur teh ieu mah andai kata tah kos kitu
seorang pemimpin dek digulingkan bunuh nu dek kagulingkeun anggap bugot mun pamimpinna adil. Ikir cerita hadis ya mah. Wa kana Abdullah bin Umar, kayaan Abdullah bin Umar nyarita kieu atihu tunur badeh ka sultan, tapi fi taatillah, dina nurut ka Allah, dina taat ka Allah, instruksi pemerintah tuturkeun, wa'sihi fi masyiatillah, tapi maneh kudu nyulayan ka pemerintah lamun dina maksiat ka Allah. Namun instruksi anu maksiat ulah dituturkeun, namun instruksi anu taat wajib tuturkeun, tinggal gitu bae. Wari instruksi anu taat tuturkeun, instruksi anu maksiat ulah sakitu bae. Qala ba'dul ulama wal muradu bi qawli fadribu unuqal akhar huwa azluhu wa khal'uhu la qatluhu wa mautuhu. Cek ba'dul ulama nu di murad fadribu unuqal akhar bahasa Kangjeng Nabi cek tadi penggal beheungna taeta azluhu wa khal'uhu majaz berarti turunkan, singkirkan, la qatluhu wa mautu, lain kudu dibunuh. Qala badhud al muradu bihi nu dimaksud ku ucapan Kangjeng Nabi fadribu qat'u ra'sihi wa idhabun nafasi, bunuh beneran. Lantaran didukung ku hadis ya dulu ala hadza qaulu fi hadisin akhar fadribuhu bisaif, aya bahasa bisaif ka ina mangkal kumaha aya na bae tetep perangan. Wa huwa zahirul hadis. Cuman dihartina kieu cek urang mah ye eta teh bahasa naon kitu tafsiran padribuhu maksudna lamun aya hiji pamimpin kemudian aya nu deuk ngagulingkeun tak nu deuk ngagulingkeun ku urang wajib kudu diperangan sampaikan ka dibunuh. Maksud dibunuh teh aya nu dibunuh beneran bunuh pokona mah, aya anu bahasana dibunuh cak Kangjeng Nabi tapi nu jelas mah lain dibunuh singkirkeun ulah aya dibunuh mah, tapi dikuatan ku hadis tadi bunuh ku pedang di mana bae kumaha bae bunuh. Tak iya teh disyaratkan lakin surito fi dzalik ayakunal awal adlan, pamarentahna pamimpinna nu adil. Jadi lamun aya pemimpin secara nasional adil pertahankeun, lamun aya pemimpin gitu lokal gubernur misalnya adil tapi sesuai jeung aturanna pertahankeun, lamun aya pemimpin bupati adil pertahankeun, lamun aya gitu lurah adil pertahankan, tapi lamun henteu adil terserah rakyat dek diteruskan mangga dek teu mangga. Jadi berarti urang teh beat membela bangsa jeung negara berarti kudu ngadirikeun pemimpin, wajib ngadirikeun pemimpinna urang kudu peduli bahwa ieu negara urang jang supaya lancar agama politik. Nah ieu kudu dibentuk negara pemimpinna kudu nu adil, teangan pemimpin nu adil. Beat orang melalui pemilihan umum, colok orang, toblos orang, mun teu dibere duit teu dek nyolok, eta tah nu bloona nama tah. Kuari geus ngarep-ngarep ira turun aja can turun kana wae. Kira turun ya turun. Rakyat teh tolol kabeh deui. Mending mun tilok ngaji menusuk ngaji ge karitu. Nusok ngaji ge karitu tah. Aya dibere duit gampang teu dibere duit henteu. Jadi kepedulian padahal eta teh ganjaran. Mendak kuari mah gas ulah make mikiran-mikiran duit. Kuari dek milih presiden, saya presidenna. Aing mah teu perlu dibere duit. Komoletik mah kecuali gede. Udah teu perlu duit. Nah geus adil ya sana ya adil ya. Geus nurani urang kaji ku urang ieu ke nyana ngomongna kumaha. Kemudian sepak terjang awalnya di mana kumaha. Oh iya berarti pemimpin pilih ke orang gitu kene gubernur iya pembangunan geus rada bagus ya aya tapak di masyarakat maju deui aturan-aturanna dibandingkeun jeung nu sajen-sajen rada bagus pilih ke orang. Kemudian bupati gitu kene iya aya pembangunan sekian persentase lumayan pilih ke orang. Eta meunang ganjaran milihna. Nah setelah kurang dipilih sesuai jeung nyana tatadina janji urang milih aiprak barang tak teu akur jeung perjanjian datang urang ka imam bupati. Waalaikumsalam henteu rek nanaon imam bupati minta tanda tangan bahwa keluar kula tina dukungan engke daripada di akhirat engke ku malaikat kula teh. Ieu mah tapang tanda tangankeun bahwa kula teh keluar. Sakitu bae. Balik mah teu boga ongkos minta ongkos. Cak bupati sial dah budak kitu. Eta kos gitu. Nah ieu ngaluar dukungan kanu teu adil kudu jelas. Sabab kumaha baheula urang beat mah jelas, atuh urang kaluar lagi kudu jelas.
lamun adil teruskeun urang di alam ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah urang terus-terusan moal eureun-eureun pilkada, pilgub, pilkades, pilpres, kebalik deui pilkada, pilgub, pil balik deui kitu bae, pil-pilan bae ge mah teu eureun-eureun. Ya, ka eta kudu boga aturan urang teh. Pilih sesuai nurani demi bangsa jeung negara. Negara aing ieu teh nu kudu dipertahankeun cek agama. Paeh ge sorga ieu, agama aing ieu teh pertahankeun. Kudu nyieun pamimpin tapi awas nu jujur jeung nu adil sakitu bae. Wallahu a'lam.